أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ku bismillah dikawitan abdi ngarang kasyairan, kisahna teh dua insan anu nuju LDR. Dinten-dinten nu berlalu ngemutan wenu di kolbu, rasa hoyong enggal tepang jeung anjeun nu dipika sayang. Dua raga nu pajauh jarak nu sesah ditempuh, can pernah patepang wajah tapi kanya acan rubah. Karena jarak diayakeun lain supaya misahkeun, tapi jarak diciptakeun keur nambahan pirindueun. Anjeun teu kudu hariwang sabab jarak nu ngabentang, jarak pur misahkeun raga sanes misahkeun dua raga. Gogoda pasti darongkat ngaruntuhkeun nu diharap, atau rindu nu membesar, atau hubungan nu hambar. Anjeun di dinya sing yakin abdi di dieu ngajamin, anjeun sabarna kuatkeun percan teu nasing seueurkeun. Cinta urang anu hebat, rasa nu makin melekat, rindu nu nambah menguat, nya